bahasa Tuan Syabdul Qadir mah kotok ngahiji jeung kotok deui, bebek ngahiji jeung bebek deui, embe ngahiji jeung embe deui. Moal bisa embe ngahiji jeung kotok. Jadi urang ge sapopoe teh kudu hese-hese neuleuh jelema ngabaturna sok jeung saha. Ja anu henteu saluyu mah nyana moal daek ngabatur jeung eta. Nu mantak nu bener kapanggih jeung nu bener deui, nu salah kapanggih jeung nu salah deui. Di dunia kos kitu bae. Ahli ngaji babarengan jeung ahli ngaji deui, ahli sedekah kapanggih jeung ahli sedekah deui, ahli ikhlas kapanggih jeung ahli ikhlas deui. Resep mun aya nu ikhlas teh lantaran di diri urang na aya nyambung. Ketika nyana encan aya robanian, aya ge setoni jeung nafsani, ngahijina jeung nu kos kitu deui. Ngomongna ge ulah ka jeung si eta ngahiji mah urang bae heulanan lah jangan ngarora keneh urang mah ke kumangke bae teu daekeun. Teu daekeun sa mobil rejeung teh teu daekeun. Teu betah. Kunaon teh nyambung ngobrolna kurang bae. So jasa ngobrolna kos kitu malu. Jadi teu betah, moal betaheun. Moal betaheun. Nyana mah bangsa ngobrol jeung nu kos kitu deui buka kacana. Euy, itu susuna gede nya. Di mobil teh ngobrol kos kitu. Sial jasa tah. Ya sapapajang jalan teh ngobrol kitu bae. Nyambung nyana. Ketika nyana ngahiji jeung anu resep ka Allah nyana kesangan nyana nu mantak kesangan teu jarambung ngobrol karena itu jasa segala ngomong surga segala ngomong fadilah segala ganjaran sedoy mah ngomongna nah teu pararugu teh mah zaman nu bakal atuh balik nu kuari bae dongeng-dongeng teh alalakur tapi lamun jana jeung bangsana mah ngobrolkeun di nightclub ngobrolkeun di bar ngobrolkeun di puncak ngobrolkeun di hotel dan lain sebagainya salin ganti awewe masya Allah kerasana nu kieu mah dalit nu kieu aya dalitan segala ngobrol gitu masya Allah jeung mah teh akur sangkilang diajak ke sa mobil teh urang ka dieu mobil mal kalau make jeung anu bae teu nyambung di jero mobil teh teu nyambung teu betah aya jeung nu teu nyambung mah teu moal betah tadi dunyana nu bener kapanggih jeung nu